Manggang lauk emas di saung sawah. Nah, jadi caritana po ieu mah aing nek manggang lauk emas, tapi lauk emasna bawa ti imah. Atuh he caritana melak lauk di sawah pipir horeng ngedak nyagati ai sawah guludug mah. Atuh eueuh beh hujan mungkur saat dak heueuh nyaju mah dialaan diengkeun ka kobak isi lauk teh ya bari kucan patigala lede ngeun bae daripada bangkanya heueuh teu ka arah teu ka dahar atuh mending keneh diengkeun heula di kobak laju ieu caritana ka sawah leuweung dibawa ja ai di sawah ieu bapan sok ngaliwet teh ieu mirasa. Lanjut nyadak di dieu aing nek manggang laukna atuh bibisaanan bae dak jang nitah ka salaki mah aing heuh ribet beh pokona mah aing maju ieu bisa sorangan mah atuh hayu bae nganting-nganting teuing nitahan batur jara ribet. Tah di dieu ge dak suluhna alias seuneuna geus marakbak atuh japan ngaliwet ieu aing geus ngaliwet mah pan laju ngamarakbak bae. Teu poho dak di dieu ge ieu si laukna diuyahan heula meh aya rasa atuh jang ngeunah ku uyah doang ge pan lauk kadoang kieu mah. Tah di dieu ge mulai dak dibeuleuman atuh dideang-deangkeun dak ja ai digurusuk masok tutung teh pan teu ngeunah ju ieu diganggangkeun bae rada jauh bae tuh kadeuleup udararia nya di dieu ge beuh dibolak-balik bae ulah poho dak. Lamun digurusu sok engkena nya luarna mah tutung jerona mah horeng atah bae. Nu mantah kudu rada sabar dak kadoang kieu ye heueuh deuleu ku aing geus dibolak-balik bae tah pan rada garing dak kadeuleuna ge pan ngeunah teh nya ai garing kadoang kieu mah henteu tutung teh ya tuh mirasa beh.